Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci. Sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hanca kitab Duratun Nasihin halaman 25 masih ngajelaskeun fadilah maparinan sodakoh di jalan Allah. Kada fi zubdatil wa'idin. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ari sing saha jalmi akroma anu ngamulyakeun, akroma eta ngamulyakeun ieu jalmi adhaifa katamu, faqad akroma makanya tages ngamulyakeun ieu jalmi nikah kami. Waman sareng ari sing saha jalmi akroma eta geus ngamulyakeun ieu jalma nikah kami, faqad akroma makanya tages ngamulyakeun ieu man ieu jalma Allah taala ka Gusti Allah taala. Waman sareng ari sing sajalma abgodo eta anu bendu ieu man audzaifa katamu, faqad abgodo maka nyata geus bendu man nikah kami. Waman sareng ari sing sajalma abgodo eta anu bendu ieu man nikah kami, faqad abgodo maka nyata geus bendu ieu man Allah taala ka Gusti Allah taala. Maksudna hadirin jamaah sadayana, pidau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab Duratun Nasihin, saur Rasul man akroma dhaifa faqad akromani. Sing sajalma ngamulyakeun katamu, kumaha cara ngamulyakeun? Di antarana cara ngamulyakeun teh macam-macam. Di antawisna kusomeah kasumpinganana ieu tamu, mayunan tamu komo bari ku urang disuguhan. Berarti nyuguhan niat saja ngamulyakeun tamu. Berarti nyuguhan ieu urang sodakoh di jalan Allah. Berarti ieu jalma nu geus ngamulyakeun ka tamu saur Kanjeng Nabi faqad akromani, ieu jalma geus ngamulyakeun ka kami. Waman akromani faqad akramallah. Sing sajama geus ngamulyakeun ka kami berarti ieu jalma geus ngamulyakeun ka saha? Ka Gusti Allah. Sabalikna lamun aya jalma katamuan teresep katamu teh kalkah ngewa bendu katamu, komo sampai diusir mah aya tamu, berarti ieu jalma teh teu ngamulyakeun ka tamu. Waman abghadha adhaifa, sing sajalma nu bendu katamu, ngewa katamu, faqad abghadhani saur Kanjeng Rasul ieu jalma geus bendu ngewah ka kami. Waman abghadhani faqad abghadallah, sing sajalma anu ngewah ka kami, bendu ka kami, maka ieu jalma sarua jeung bendu ka Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mata ketika urang katamuan teh kudu dihormat. Dina hadis sejen man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sing sajalma anu iman ka Allah sareng kana poe akhir falyukrim dhaifahu, maka ieu jalma kudu ngamulyakeun kanu janten tamu. Dina hadis sejen waqala sareng ngadau sa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhaifa sanyana tamu ida dakhala eta di mana-mana asup tamu baital mukmini ka imahna jalma nu iman, dakhala maka asup ma'ahu sartana ieu dhaif naon alfu barokatin 1000 barokah wa alfu rahmatin sareng 1000 rahmat. Dina hadis sejen saur Rasul sing saha jalma sanyana tamu, saur Rasul sanyana tamu di mana-mana ieu tamu asup ka imahna jalma nu iman, maka kanyahokeun keur urang bahwa ku asupna ieu tamu jalma mukmin, tamu asup ka jalma nu iman,
maka asup ka eta jalma nu iman, asup ka eta imah teh sartana ieu tamu alfu barokah wa alfu rahmatin, asup ka eta imah nu katamuan teh 1000 barokah sareng 1000 rahmat ti Gusti Allah. Mata ketika urang katamuan teh kedah atoh sering seueur tamu berarti seueur barokahna, seueur rahmatna ti Gusti Allah. Kulantaran kitu payukrimuhu bima, kulantaran ieu tamu teh mawana tamu teh mawa barokah 1000 barokah, mawa 1000 rahmat, payukrimuhu maka ieu jalma kudu ngamuliakeun ka ieu tamu bima aku naon bae ngamuliakeunana mah. Upami aya cai ku leueteun, aya tuangeun ya tuangeun, teu aya cai leueteun atuh minimal urang ku bahasa anu raoseun, bahasa anu mata karesepeun, marahmai budi mayunan eta tamu. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya'tihi ad-dhaifu payukrimuhu bima wujida minat ta'am, ma tepati-pati min ahadin ti hiji jalma ti seseorang, ya'ti anu datang hika ieu ahad saha ad-dhaifu hiji tamu, payukrimu terus ngamuliakeun ieu ahadu ka ieu dhaif, ka ieu tamu bima kalawan perkara wujida anu dipanggihan ieu ma minat ta'ami tina tuangeun, illa fataha kecuali mukakeun sa Allahu taala Gusti Allah taala lahu pikeun ieu ahad baban kana lawang fil jannati di surga. Dina hadis sanes saur Rasul, tepati-pati hiji jalma anu kadatangan ku tamu terus ieu jalma teh ngamuliakeun ka eta tamu, ku ngamuliakeunana teh dimuliakeun disuguhan ieu tamu teh ku tuangeun, tah tepati-pati ieu jalma nu kasumpingan tamu terus disuguhan, illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, kecuali Allah mukakeun keur eta jalma nu nyuguhan ka tamu tadi mukakeun lawang gerbang di surga, lawang keur eta jalma di surga. Mudah-mudahan urang sing tiasa nyugemakeun ngahormat nyuguhan ka tamu, amin ya rabbal alamin. Waman sareng ari sing sajalma ammaro anu ngaramekeun ieu man khoroban kana roboh, yakni ngamaksad Kanjeng Nabi, asba'a tegasna anu nyebeuhkeun ngawargeun ieu jalma ja'ian ka jalma nu lapar, wajabat maka wajib lahu pikeun ieu jalma naon al jannatu surga. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu ngarame-rame atanapi ngarame-rame teh maksudna mah mere tuangun sagala diaya-aya keur tamu, dugi kakeun ieu tamu atawa jalma anu lapar dugi kakeun wargeun, maka saur Kanjeng Rasul wajabat lahu al jannah, misti ieu jalma bakal lebet ka surga. Mudah-mudahan urang sing tiasa sedekah ka jalmi-jalmi anu lapar, amin ya rabbal alamin. Sabalikna waman sareng sing sajalma manaa eta nyegah ieu man atau ama kana tuangeun anil jai ti jalma anu lapar, manaa maka nyegah sa Allahu taala Gusti Allah taala fadlahu kana karuniana Allah anhu ti ieu man yaumal kiamati dina poe kiamah, wa adzaba sareng nyiksa Allahu ka ieu man pinnari dina neraka. Sabalikna ketika aya jalma anu lapar heg urang boga naon, boga tuangeun, boga dahareun, eta jalma teh katingal lapar, kari-kari ku urang teh dicegah eta tuangeun teh teu dibere ieu jalma anu lapar teh teu dibere tuangeun, kalkah nyegah kana merena jalma anu lapar, maka mana Allahu taala fadlahu Allah bakal nyegah ka eta jalma kana karunia Allah ti ieu jalma engke di akhirat, ku Allah moal dibere karunia eta jalma engke di akhirat anu nyegah mung mere ka jalma nu lapar, naudzubillahi min dalik. Bahkan wa adabahu finnar, Allah bakal nyiksa ka eta jalma anu mung mere dahareun ka jalma nu lapar, bakal disiksa engke di akhirat dina nerakana Allah, naudzubillahi min dalik. Waman sareng ari sing saha jalma at'ama eta nu mere dahareun ieu man jai'an ka jalma nu lapar liwajhillahi taala karena Allah taala, wajabat maka wajib lahu pikeun ieu man naon al jannatu surga,
Oge sing saha jalma mere tuangeun ka jalma anu lapar karena Allah, mere tuangeunana teh karena Allah, maka misti ieu jalma teh lebet ka surga. Amin ya rabbal alamin. Qala ngadawu sa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali ari pang abdol na pirang-pirang amal, pang utama na pirang-pirang amal fi dhahril ardi di muka bumi, salasun eta aya 3. Jadi pang utamana amal-amal perbuatan, amal kasayan di muka bumi teh aya 3. Hiji tolabul ilmi, nyuprih ilmu. Jadi orang nyuprih ilmu namah kumaha bae carana bade angkat kana tempat majelis ilmu, angkat kana tempat pangaosan, mingonan-mingonan di lemur mah, atanapi ayeuna urang boga kasibukan, angkatna teu kabujeng da urang wih damelna misalna sonten wae magrib wae teu kabujeng urang ngisi hadir kana majelis ilmu. Kumaha bae carana urang nyuprih ilmu, baik itu ayeuna mapan usum digital, ningal dina digital oge niat sejak nyuprih ilmu, insyaallah termasuk golongan jalma anu naon afdalul amal, afdalna amal. Nomor kahiji tolabul ilmi, nyuprih ilmu. Kadua wal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Katilu wal kasbu minal halali, usaha tina barang halal. Jadi usaha, bentuk usaha namah kumaha bae, bentuk usaha namah rek urang dagang, rek jadi petani, rek buburuh jadi karyawan naon bae, tapi urang usahana tina barang halal, insyaallah termasuk golongan nu katilu, golongan pang abdolna amal. Patolibul ilmi, maka ari jalmi anu nyuprih ilmu, habibullahi ta'ala eta teh kakasih Allah ta'ala. Jadi lamun urang hayang jadi habibullah, hayang jadi kakasih Allah, kedah urang kersa jadi tolibil ilmi, jalmi anu daek niangan ilmu agama. Daek kersa milarian ilmu agama, datang kana majelis ilmu, datang kana tempat ilmu, berarti urang teh termasuk mudah-mudahan kaasup golongan habibullah, kakasih Allah. Wal mujahidu jeung ari jalma nu jihad di jalan Allah, waliyullahi eta teh jadi kakasih Allah. Jalma nu jihad di jalan Allah eta kakasih Allah. Wal kasibu jeung ari jalma anu usaha minal halali tina barang halal, karimun eta teh anu mulia, alallahi mungguh Allah. Sodako leres saha Rasulullah kanjeng Rasulullah. Jadi jalma anu usaha tina barang halal, usaha bentuk usaha nama kumaha bae eta teh mulia mungguh Allah. Tak mudah-mudahan urang teh kedah rajin usaha tapi usahana kena tina anu halal. Daqaiqul akhbar teraskeun. Pakola teras ngadau saha an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu annaro. Ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh annaro kana neraka. Ai ij'alu tegasna kudu ngajadikeun aranjeun kabeh bainakum antara aranjeun kabeh wa bainaha jeung antarana ieu neraka wiqayatan kana pangriksa. Ai hijaban tegasna jadi hijab minas shadaqati tina shadaqah. Walau bisiki tamarin sok sanajan ku sabelah korma, sapotong korma. Saur Kanjeng Rasul, kudu sieun aranjeun kabeh ku neraka. Sing sieun ku seuneu neraka. Lantaran urang kudu sieun ku seuneu neraka, ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatan. Kudu ngajadikeun aranjeun kabeh antara urang jeung neraka teh kudu aya naon? Aya pangjaga, aya pangriksa, aya hijab. Nu ngahalangan antara urang jeung neraka. Naon dia nu ngahalanganana? Saur Rasul, ngajadikeun wiqayah aya hijaban minas shadaqah. Jadikeun keur hahalang antara urang jeung neraka teh nyaeta ku daek gawe sodaqah. Walau bisa kita marotin sok sanajan ku sabelah korma. Aya janibiha atawa sagigirna korma saha potong. Aya nisbiha tegasna sapotong korma. Painahu maka sanyana ieu sakit tamar sapotong korma yasuddu eta nutupan arumko kana kabutuhan siaman sumayom wona lil tipli pikeun budak leutik. Palayah takironna maka ulah ngahinakeun sanyana saha al mutasaddiqu jalma anu gawe sedekah dalika kana itu sedekah.
Itafaqo geus sepakat ittifaq saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim ala riwayati an Adi bin Hatim kana riwayatna katampi ti Adi putrana Hatim dina kitab Jami' Shogir fil Jami' Shogir. Jadi urang teh kudu aya hahalang aya hijab keur ngahalangan antara urang jeung neraka nyaeta kudu daek gawe sodaqoh sok sanajan ku sapotong korma. Itunya sok sanajan ku sapotong korma ku sabab ku ieu sapotong korma teh bisa jadi tutup-tutup jadi nutupan kabutuh misalnya ya zaman nu lapar eueuh teh aya sapotong deui korma bikeun komode keur budak leutik mah nya keur budak leutik mah eta teh jadi pangabutuh atuh sok sanajan naon sapotong korma palayah takironna al mutasaddiq dalika wayahna tong sok ngahinakeun sok sanajan naon zaman nu sedekah teh tong ngahinakeun pedah naon pedah sedekah ku sapotong korma. Sepakat Imam Bukhari Imam Muslim dina riwayat katampi ti Adi bin Hatim. Pal hasilu lajengkeun pal hasilu maka ari hasilna anal infaqo eta sanyana infak fisabilillahi di jalan Allah sababul wusuli eta jadi sababna nepi ilal ajri kana meunang ganjaran al jazili anu ageng wan najati jeung meunang kasalamatan minal makhawipi tina kasieun wasyada idi jeung karipuh wal balaya jeung pirang-pirang balai di dunya wal akhirati sareng akhirat. Kama seperti perkara ruwiyanu diri rawan geus ngariwayatkeun sa al-Khatibu Imam Khatib an Anas katampi ti Anas radhiyallahu anhu anna usanyan Anas qala eta nyarios Anas qala tos ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu ari sedekah tamna'u eta nyegah sedekah sab'ina kana 70 naonana naoan warnana min anwa'il balai tina pirang-pirang warnana balai ahwanuha ari pang rendah-rendahna ieu balai aljudamu eta judam corob wal barosi sareng baros jadi budug jeung belang. Pidauh Kanjeng Rasul tadi bahwa kesimpulan tina ieu fadilah sedekah kesimpulanana pal hasilu anal infaq fisabilillah saanyana infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah berupa naon bae sedekah nama baik itu tuangeun atanapi leuteun. Bahkan dina salah sawios keterangan mah ketika aya anu tos maot dulur urang, bapak urang, indung urang, aki urang, nini urang. Dina salah sawios keterangan hadis Rasul tasaddaqu an mautakum walau bisurbati main. Pek garawe sedekah aranjeun kabeh keur nu geus maraot di antara aranjeun kabeh walau bisurbati main sok sanajan ku sargot cai. Niat mislah sawabna ganjaranna dirugikeun keur karuhun-karuhun utus maot. Teu mampu sedekah ku tuangeun ku leuteun. Walau bisurbati main sok sanajan ku sargot cai tadi pailam yastati maka lamun teu mampu maka pakro bi ayatilah baca ayat-ayat Allah eta oge termasuk sedekah. Teu kaburu urang maca ayat Allah da sibuk teh, teu kaburu maca Quran. Pailam yastati padu bil magfirah wa rahmah teu kaburu urang maca ayat-ayat Allah, maca Quran, maka duakeun ku magfirah sareng rahmat. Kesimpulan, pal hasilu annal ittifaqo fisabilillah sababul wusul ilal ajril jazili. Bahwa kesimpulanana hasilna tina infak sedekah di jalan Allah eta teh jadi sabab nepina ganjaran urang ganjaran anu gede oge jadi sabab jadi meunangkeun kasalamatan tina pirang-pirang kasieun kasalamatan tina pirang-pirang karipuh bakal menjadi sababiah meunang kasalamatan tina bencana balai di dunia jeung di akhirat. Sakumaha anu tos ngariwayatkeun Imam Khatib katampi ti Anas sesuai sareng didawuhkeun ku Imam Khatib. Imam Khatib nampi hadis ti Anas bin Malik nyarioskeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul parantos ngadawuhkeun saur Rasul as-shadaqatu tamna'u sab'ina nau'an min anwa'il balai saur Rasul bahwa sedekah teh bisa nyegah kana 70 warna tina pirang-pirang warna balai. Jadi sedekah bisa nyegah tina 70
rupa pirang-pirang rupa balai rupa-rupa bencana pang saeutik-saeutikna pang rendah-rendahna bencana balai teh nyaeta judam wal baros. Hadirin ahli pangaosan sadayana rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Tutup kedua majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.